Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Siti Aisyah ngadaukeun man ahabballah aksara dikruhu. Sing sajalma nu mika cinta ka Gusti Allah, maka ieu jalma teh bakal seueur nyarioskeun Allah, bakal seueur dikirna ka Gusti Allah. Wa samratuhu ayadkurahullah bi rahmatihi wa ghufranihi wa yudkhiluhul jannah. Buahna jalma anu seueur dikirna ka Gusti Allah nyaeta Allah bakal mentingkeun ka eta jalma kalawan rahmatna Allah, Allah bakal mentingkeun ka eta jalma bakal dipaparinan pangampura Allah. Sareng Allah bakal ngalebetkeun ka eta jalma ka surgana Allah, dilebetkeun ma'a anbiyaihi, maka sasarengan ke di surga Allah teh sareng para nabi-nabi Allah, disarengkeun sareng kakasih-kakasih Allah. Sareng Allah bakal ngamuliakeun ka jalma nu sering dikir ka Gusti Allah bi ru'yati jamalihi, biasa ningal kana kagungan Allah. Oke, saur Siti Aisyah, wa man ahabban nabiyya, sing saha jalma anu mika cinta mahabbah ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksaro minas sholati alaih, maka ia jalma bakal seueur maca sholawatna ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasamrotu ari buahna ieu mahabbah ka kanjeng Rasul, buahna seueur maca sholawat ka kanjeng Rasul, al wusulu ila syafaatihi, bakal nepi kana syafaat ka kanjeng Nabi, bakal ngengengkeun syafaat kanjeng Nabi sareng sahabat kanjeng Nabi fil jannah engke di surga. Mudah-mudahan urang termasuk golongan jalmi anu kenging syafaat ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa man sareng ari sing saha jalma ahabba anu cinta ieu man ka kami, kana maka kabuktian ieu man mai eta sarta kami fil jannati di surga, fil jannati di surga. Dina hadis sanes Rasul ngadauhkeun sing saha jalma anu mahabbah ieu jalma, anu cinta ieu jalma kana sunnah Rasul, cinta resep kana sunnah Rasul, maka ieu jalma sarua jeung maka ieu jalma nyata geus cinta ieu jalma ka kanjeng Rasul. Sing saha jalma anu cinta ka Rasul, maka saur kanjeng Rasul ieu jalma bakal babarengan jeung Rasul engke di surgana Allah. Mudah-mudahan urang termasuk golongan jalmi nu sasarengan ke di surgana Allah sareng junjunan urang sadaya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing saha jalma nu ngamaksud hayang ngameunangkeun tiasa pepenak, tiasa ninggal ka junjunan tegesna ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ieu jalmi kedah cinta ka kanjeng Nabi. Cintana lain sakadar cinta, tapi cinta hubban syadidan, cinta nu bener-bener cinta, cinta anu banget. Ari cirina jalma nu cinta ka kanjeng Rasul, wa alamatul hubbi, ari cirina jalma anu cinta ka kanjeng Rasul nyaeta al itaatu, nyaeta taat fi sunnatihi dina sunnahna kanjeng Nabi. Jadi cirina jalma nu bener-bener mahabbah ka kanjeng Rasul, cirina jalma nu cinta kanjeng Rasul mah bakal taat ngalaksanakeun pasunahan nu dicontohkeun ku kanjeng Rasul. Nu kadua, ciri jalma anu bener-bener mahabbah ka kanjeng Rasul, cinta kanjeng Rasul, hiji midamel taat, nurutan ngalaksanakeun asukumaha pasunahan Rasul dicontohan ku kanjeng Rasul. Kadua, nyeueurkeun maca sholawat ka kanjeng Rasul. Naon margina? Kadah nyaeurkeun taat sareng nyaeurkeun maca sholawat, margi saur kanjeng Rasul, margi li anna nabiyya, karna saenyana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala eta ngadauh kanjeng Nabi, man ahabba syai'an aksara min dzikrihi, man ari sing sajalma ahabba anu mika cinta ieu man syai'an kana hiji perkara, aksara maka bakal ngolobakeun ieu jalma ieu man min dzikrihi tina nyaritakeunana ieu hiji perkara. Jadi sing sajalma anu cinta karena hiji perkara tangtu ieu jalma teh bakal loba nyaritakeun kana hiji perkara. Berarti lamun urang bener cinta ka kanjeng Rasul, jelas urang bakal loba nyaritakeun kanjeng Rasul, tegasna seueur ku maca sholawat. Mudah-mudahan aya manfaatna khusus kanggo sim kuring nu ngadugikeunana umumna kanggo hadirin anu ningalna. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.